Mapan segala rupa ruas la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tang kerek maut oge di mana malakal maut geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar. Halus tanu kitu. Nyaan da tuman. Ditumanan teh. Keur hirupna keur cageurna kitu. Tuman benar. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah. Tuh tuman ta kumaha ayeuna mah teh da titajong sotik anjing gitu. Ruas sotik goblok. Engke teh rek paehna kayak kitu we. Datang malakal maut teh anjing 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 guprak. Ya. Wah, cilaka anu kitu patun. Mana kitu? Benar. Nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong. Di anjingan deh ku batur kete. Punya anjing teh. Nya. Atawa jadi ririwa. Jadi ririwa kayak gitu teh. Heeh. Teh. Ngomong keur hirupna kitu mah derek jagan anjing pokona mah aing masok. Pokoknya nu macem-macem ka aing mah didodet ka aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maut teh da tuman kitu tadina, datang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu. Heeh. Sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut ke mursia. Sorry beh. Lain nyebut babeh. Ka malaikat nyebut babeh. Data di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya. Benar, ditumanan naon. Tumanan, sakomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang lumpat teh. Ngarepek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema. Lain ka ieu mah gelas beupeuh teh kamar. Guprak we astagfirullahaladzim. Allahu akbar parguruna kitu. Ta islami teh kitu. Ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya. Aing budak anu duit eta aya. Da aya anu kitu. Demi Allah aing mah sok. Benar atuh Kang. Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun. Benar, kudu kan. Sing nepi kana Aya, ieu mah aya jelema nu kitu aya. sing nepi Da lain bohong, lain caboka. nyaritakeun nu nya nya Kang. Ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu. Ya. Aya kejadianana tapi bener. Teh, ngan teh keukeu nu bageur teh. Teh keukeu mau bageur. Kitu. Boleh gebel. Sia kunci cenah gitu. Kitu. Iya. Sia lahir. Nah gitu. Sia laer. Bujung laer. Tubuh lahir mah mah. Loba nu kitu teh. Loba tah awewe nu kitu tang ke mah genti ka ibu-ibu. Lamun reuwas lamun naon teh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah. Cenah matuh nya Kang. Cenah matuh di mana geus matuh mati. Nya hirup oge moal tah. Ya. Salilana narima papa tah. Lain narima papatong belum. Gitu. Iya mah nyaritakeun. Dangukeun teh ayu. Ya, iya mah gitu. Aduh, alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352. Padepokan Pawayangan. Salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero. Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya. Ti
Juliet Julu 10 AGS nya wilujeng tepang dina wengi ieu ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana ruas teh kadenya gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade ya. Bisi engke datang malakal maut. Suk malakal maut teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli. Oger. Aduh. Breaker gitu majigana. Nyata ulah bega gitu. Cing islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh islami gitu. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeunna. Teu, cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sadarea. Nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam. 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% sabaraha? Jadi 80% tina 200 juta sabaraha? 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Ulah cokot 100 juta na salawe juta we. Anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000. 1000 kali 25 juta sabaraha? 25 miliar berenakang. 25 miliar. Tah, 25 miliar, 1,5 miliar sadesa. Nyieun masjid di unggal desa. Ya. Maburuk Puasa tahun ya. Anggeusnya. Amin. 50 desaeun. 50 desa. Saminggu tah, tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu. Nyair. Ayakan. Era Gamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Nya. Bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyieun masjid nu agreng nya Tetap kena 25 teh. kitu da bagja geura sok Oh nya kan bener. lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna Halus. nya Bener. nah ari urang Itu namprak di jalan deh. bari jeung batur-batur namprak di jalan Teu. nya gitu geura sok kasadaranana Kesadaran sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat masyarakat. nya Bener. sadar bernegara cing inget ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasilna ge keur urang ke Kene. gitu Laras. sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan teh rek jeung saha Jeung bapada urangnya. jeung bapada urang da Tenang. sadar beragama sing inget kapan urang teh bakal Maon. maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu Ade. tuh itu sok nya Laras akang. saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan Saling jungjungkeun. saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi Laras. demi wan